Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gusti Allah teh mimiti ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta Kangjeng Nabi Adam didamel teh tina seluruh warna taneuh nu aya di alam dunia. Dicokot tina warna taneuh hideung, beureum, coklat, koneng, putih, kabeh taneuh nu aya di alam dunia ciptaan Allah teh dihijikeun, diaduk-aduk, sanggeus teh diaduk-aduk dibentukeun ku Gusti Allah, bentuk manusia dibaringkeun ku Gusti Allah teh di surga. Dibaringkeun di surga. Hei malaikat, jagaan ieu. Jagaan ku malaikat. Ternyata aya iblis nu teu lentok kadinya. Iblis teh. Nya naon eta Gusti Allah? Wah, asana nyeun tandingan aing ieu mah. Wah, dililimpi. Begitu duk datang kadinya malaikat. Kabur. Iblis kabur. Ngan iblis bahkan kabur ge haju lain kabur beneran. Gua intip lo. Tak iblis mah kos gitu. Kapan lu lengahnya malaikat? Ntar gua intip lo. Bener jalan tukang malaikat. Iblis jalan tukangan malaikat. Malaikat nyaho. Aja. Kabur deui. Iblis teh tetep bae ditungguan bae. Malaikat teh mijina keur rada lengah saeutik teh lewat tukang. Sat. Sia. Cak malaikat teh iblis. Bawa sia. Langsung lompat ngan bari nyiduh. Diciduhan kenalah beuteungna. Cak Gusti Allah, hei malaikat. Maneh ngajagaan teh kunaon aya lengah tah? Eta ciduh iblis tadi di beuteung tah. Cokel. Barang di dieu hampura. Gusti abdi teh ayeuna rek ningkatkeun ngajagaanana. Hampura cokel. Ulah katerapan ku ciduh-ciduh iblis. Cokel ku malaikat. Trek. Tak lemparkeun. Bah, sasada. Jadi anjing. Jadi anjing teh ciduh malaikat. Mantak najis lagi mogol Allah. Anjing teh anjing ciduh malaikat nu dicokel baheula. Ieuna kulantaran dicokel kuari ayalah urut nyokelna bujal. Mantak nu doton lain deui teh mah. Lamun dina Al-Quran tadi caritakeun tentang anjing, sakadar caritakeun khinzir. Kemudian anjing mah dihalal-halalkeun, sing hade teu ngaji berarti eta. Kitu keneh babi ge nu haram ge dagingna hungkul lahmal khinzir, ai buntutna mah jeung huluna halal goblok. Teu ngaji teh budak. Kuari yang balaya di Indonesia sih hade. Muntah dengekeun kiai nu asli bae pengajian di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten, di ujung ulah ngadengekeun paham-paham nu teu bareres. Babi teh haram teh sesuai jeung dina Al-Qur'an lahmal khinzir. Eta teh dagingna atuh ai buntutna mah teu janten dijelaskeun. Huluna mah teu ceulina rangu bebas. Kulitna segala rupa. Budak lah. Ngaji teh mantap kudu make alat. Ngaji sorop heula nasri paala paalu doroba yuh heula ngaji geus beres ngaji amil heula abeh nyaho amil teh sabaraha rupa ulah nyaho teh amil nu di lembur bae. Tuh tukang manggian nu modar nu pae. Wah amil eta amil. Menurut ilmu dawe sabaraha. Udah ngaji jurumiyah, kemudian ngaji alfiyah, kebelah dituna ngaji bilagah johar maknun. Kusi kurang mantep jang mutuskeun masalah nah ngaji dah ilmu filsafat mantek.
ngajilah jang notor hukum, ngajilah usul fikih. Kakarak nyaho, engke bakal nyaho. Ieu teh termasuk kana itu tasbih, ieu teh majaz dan lain-lain sebagainya. Engke bakal nyaho diterapkeun akur-akur kitu. Lamun urang nyangan ngaji na nyaho sakigituna doang ulah sok aja bongkar-bongkar alfi naon kitu Quran. Maka anjing mah karena tidak ada di Quran. Enak masalahnya. Ji atuh kaberit-berit berengeun eta mah. Tidak ada kan di Quran yang nerangkan berit. Mana berit? Enggak ada itu. Orang Jogja menyebut berit teh saya berit. Terep, terep. Saya orang Jogja mah bukan terep, terep, terep. Berit. Berit. Jawa ya saya Jawa. Masya Allah. Waladzalim waladzalim ngajina terjebak makan de jeung ha jadi deholi blon kata ngajina kudu ngaji qiraat ka ahlina nahu ka ahlina dijadikeunlah Kangjeng Nabi Adam teh manusia cicing di sorga Gusti ayo naon ngaran sorga haramat iyalah sorga jang engke jelema-jelema anu bisa nyucikeun diri ieu teh bakal diasupkeun ka di jelema-jelema mana pan kakarak abdi hungkul sorangan luak-liuk sorga satungtung deuleu sorangan bae Kanjeng Nabi Adam teh kaki dua kakaler kawetan Gusti cek cenah ai indah mah indangan sepi. Nah, makanya sepi sagala. Batur. Kesepian jadi mati. Adam kaula teh erek yen batur hirup anjeun nu dicokot tina tulang rusuk belah kencan nu bengkok. Anu ulah loba tatanya anjeun teh sangat berhasil bagi umat manusia. Saha Gusti cokot dengan cara Gusti nyokot tulang rusuk Adam belah kencan nu handap bengkok luar biasa nu cek Kangjeng Nabi eta teh lamun diantepkeun bengkok bae lamun dilempengkeun potong eta lah Hawa jeleg we aya Siti Hawa Siti Hawa teh geulis anu luar biasa bukna ngangsar datang ka handap irungna mancung bulu matana ge bentik luar biasa senyumna bidadari nu aya di sorga eleh kabeh sinar Siti Hawa teh nyinaran sorga Kangjeng Nabi Adam Gusti ari itu teh saha Hawa kok beda jeung abdi beda abdi mah dada teh rata nyana mah muku jeung abdi mah buuk teh panjang teh sakieu ngan sapundak kok itu mah ngangsar ka handap ku rapih beda kok beda Gusti kadeleuna nya nama arempuk amat selain deui geus rada aya hayang meureun nya abdi mah Gusti diciptakeun ku Gusti ke momani tareuras jeung hareuras leungeun abdi heuras suku abdi heuras malah geus aya anu osok heuras sakapeung laloba omong Gusti Allah sia nangin aing itu mah bangun arempuk amat Gusti beuh dideuleu kulitna mani lesang empuk dadana ge kadeleuna empuk pingpingna empuk jeung leumpang ge mani leuleus jeung empuk malah kadeleuna ge loba liang ti suklak ti seklok sia loba omong Adam henteu teh nang dikula teh mah nang dikipu doli eta begitu Kangjeng Nabi Adam kira-kira seperti itu lantaran Kangjeng Nabi Adam aya hasrat
Begitu ku Kangjeng Nabi Adam di deketan Siti Hawa senyum, Masya Allah. Oh, cek Kangjeng Nabi Adam aing muringkat bulu, rada deg-degan. Pas dicekel, cek Gusti Allah, ulah sacekel-cekel lah ican aya perintah mah. Ampura. Ampura Gusti, ampura. Aya aturanna. Abdi teu kuat Gusti lantaran eta Hawa teh diciptakeun ti abdi majar teh sugan abdi mah geus jadi milik abdi bae teh aya aturan-aturan eta kitu. Kumaha Gusti aturanna kudu nikah heula. Gusti nikah. Abdi cara nikahna kumaha maneh dikawinkeun jeung Hawa. Anu ngawaliana aing Gusti Allah. Aju make syarat naon? Mas kawinan naon Gusti? Sholawat ka saha? Ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammad teh saha ieu di luhur lawang sorga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lawang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul, seluruh lawang sorga aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai Muhammad teh saha Gusti? Henteu abdi di dinya teh la ilaha illallah Adam gitu. Protes Kanjeng Nabi Adam. Muhammad teh umat anjeun anu bakal diturunkeun ka dunya teh ieu jadi rasul terakhir. Mulia amat Gusti. Geus tambah aturan aing. Aya maneh geran nikah. Mas kawina sholawat ka Muhammad. Langsung dituntun ku Gusti Allah ditikahkeun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Mas kawina maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Oh haram batak jelema nu teu iman ka Kangjeng Nabi pang boloon. Sebab urang turunna Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam lagi ditikahkeun ka Siti Hawa make mas kawina sholawat ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, kurang kumaha deui. Aina terjadilah pertikahan perkawinan Kangjeng Nabi Adam bapa urang sararea jeung ibu urang sararea Hawa. Numantak wa ja'ala minha zawjaha. Gusti Allah sabada ngadamel Kangjeng Nabi Adam ku Gusti Allah didamel pamajikanana yakni Hawa anu maksudna liaskuna ilaiha supaya tentrem hate Kangjeng Nabi Adam ulah geresah ulah sepi di jero surga teh. Begitu diciptakeun ku Gusti Allah Siti Hawa bener merasa tentrem waya lipaha asih-asihan Kangjeng Nabi Adam cinta ka Siti Hawa, Siti Hawa ge cinta ka Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam deudeuh ka Siti Hawa, Siti Hawa ge deudeuh ka Kangjeng Nabi Adam. Terjadilah hubungan cintrong. Masya Allah. Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, aku cinta padamu. Wah. Siti Hawa guys semua senyum-senyum rada isin-isin nyana ngabales. Aku pun cinta. Aduh, parah itu. Kemudian dikawinkan ku Gusti Allah tu Kangjeng Nabi Adam teh duduaan Masya Allah lempang dihandapkeun tangkal kayu anu rindang cicintaan ngan sakadar duaan makhluk Allah manusia teh kakarak Adam jeung Hawa di sorga ka kaler ka kidul kawetan ka kulon duduaan encan nyahueuna naon ngan silih toel toel ku Kangjeng Nabi Adam irungna ka Siti Hawa noel deui toel gadona
engke ditoel deui gadona masyaallah karim pipina ditoel ku Kangjeng Nabi Adam atuh Siti Hawa ge Noel aju ditoel beheungna ditoel deui ditoel handapeun beung mal diteruskeun ku aing masyaallah ya tuh aya di Quran anjing kumaha tuh iya tuh nyaritakeun kitu atuh kitu bae nyaritakeun jahanam nyaritakeun sorga ieu nyaritakeun toel di mana cenah kiai sok nyanyahoanan ai eta liyaskuna ilaiha wa ya'lifaha atuh penerjemahna kos kitu terjemahan ulah cara yusron sesuai jeung terjemahanna tentremna Kangjeng Nabi Adam silih peluk Kangjeng Nabi Adam teh leumpang di sorga ka mana bae selalu babarengan cuman aya larangan cek Kangjeng cek Gusti Allah ya Adam kade mana cicing di sorga teh hiji naon Gusti larangan buah khuldi mangga musim moal buat tenteram di sorga duduaan teh masyaallah seserian bubungahan hayang buah naon bae geus teu kudu melak aya hayang apel datang hayang jeruk datang masyaallah karena hayang anggur datang hayang salak datang ya Allah hayang sawo banten datang anu rupana bagus jerona teuas teh Gusti Allah urang lamun ngada salak di Yogyakarta mah geus teu aneh deui disebut salak pondok amis kemudian urang ngadahar salak Banjar Tasikmalaya Ambalaya tangkal salak turun setik di pondok rada aya haseum-haseuman nah urang turun deui ka Bogor saeutik amis aya kesed aya coba orang ngadahar salak Banten hiji beak jago budak letik aya geuna aya tas ngadahar salak anu teu bisa dahar ileg-ilegan terkenal salak Banten mah berarti eta teh sesuai jeung karakterna Jogja amis mentak jadi pejabat loba jadi kiai loba karakterna Tasikmalaya turun amis ngan tetap bae hebat anu nyieun konveksi ke mancanagara Tasikmalaya Bogor turun setik tapi lumayan pas ka Banten masyaallah ya karakter Banten teh haseum kesan haseum aya kabeh di dinya sageuk deuk kadahar ge sageuk. Jadi lamun meuli salak di Banten kemudian amis lain salak Banten. Lain salak Banten. Keluar tidak karakter aslina. Urang meuli salak teh di Banten kemudian amis lain salak Banten imam. Aslina lain gos kieu. Nah lamun urang meuli salak di Banten dahar ku urang nya haseum nya keset ini asli. Ini asli Banten nih. Kesimpulan lama Kangjeng Nabi Adam teh duduaan seserian bubungahan hayang naon be aya kos kitulah sorga nu mantak lamun urang geus bisa nyiptakeun sorga di alam dunia geus teu mikiran awak geus teu mikiran dunia nu dipikiran teh ruhani ta'alluqna ka Gusti Allah diangkat tah urang jadi wali Allah di dunia kene ge geus ngambean sorga hayang naon bae wali Allah dikiriman ka Allah ngiriman nandek melalui manusia-manusia ngiriman jeruk ngiriman saung ngiriman macam-macam dikiriman nyanana teu hayang dikiriman besi hayang eueuh manusia jin bisa ngiriman eueuh jin hewan bisa ngiriman hewan langsung ku malaikat dibere ambalayah loba kutub aulia nu dikiriman langsung ku para malaikat dan nyanana teu hayang inteng ke beda akhirat wali Allah malamun penting dikiriman apel misalnya teh biasa haye malaikat di mana di sorga ulah waka encan ka sorga engke bae di sorga heulanan ulah waka ieu mah ti kiriman ti Gusti Allah kajeun kiriman ti Gusti Allah
ngan kula mah paling nyeget seetik bae menghargai kanu ngirimanana nganti bikin deui ka sorga Pak coba lamun Haji Pendi ieu ti saya ulah wakati Gusti Allah lanan ieu mah ti jin mana jin anu aya di handapeun tangkal caringin teh sabaraha kilo ieu ieu ngan 1,5 kilo lain sakintal hawa nafsu mah kos kitu bae isukannya sakintalnya engke kumacak bupati hawa nafsu kulantaran geus hawa nafsu dibere hayang masyaallah eta hebat da wali Allah hebat da wali Allah teh kitu nu mantak ngeunaheun jeung wali mah babargan jeung wali teh tentrem sebab naon mentah moal hayang henteu pan urang nu kabet ge asal urang berangkat hayang anu asal ulah berangkat mentah anu asal ulah mah tumbun anu mah ji aing sakali bae kieu lamun 10 kali beak harta aing teu betah aing sia mantak jeung Kiai Golkar mah teu anu betah jeung Kiai pamarentah teu anu betah pamarentahna ge geus teu betahkeun asal diondang minta anu proposal ambuala ya teu betah tapi lamun jeung ahli Allah betah sebab minta tilok dibereng teh aya geus sabodohan teu betah urang malah sieun sia sih beki naon sih sabenerna anu teh hayang sieun ge aing mah kasia aing teh hayang ieu teh hayang aing sieun lah sia lamun dibere hayang nah sama ternyata lu sama gua sama-sama orang koros ya ternyata. Tuh. Nah, aya kiai-kiai anu semu teh hayang ngan semu. Jadi nipu lalagaan. Hatena mah hayang, itu teh jadi kos kitu mah. Ditabraklah ku Kangjeng Nabi Adam. Padahal mawala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minal kafirin fatakuna minal zalim fatakuna nah dirinya teh digoda ku iblis Adam maneh kumaha karasana di surga biar tuh mantep naon larangan aing ngan leuwih ti heula cicing di surga larangan mah teu meunang ngadahar buah eta dang ulah salah paham emang kudu kieu maksud Gusti Allah teh ngajongklokeun maneh pan silakeun kabeh dahar silakeun nikmati tapi eta ulah eta teh anu mantak ngalanggengkeun di sorga lamun eta di dahar maneh langgeng di sorga lamun eta teu di dahar pan ngomongna cenah wala takro baca Gusti Allah eta mangan sakadar tipuan ibadah nurut dek ente sabodo kula mangan sakadar laminan nasihin masyaallah sekedar kanasehatan sebab leuwih ti heula cicing di surga geus sabodo tah pikiran ku maneh berangkat dari iblis kan Kangjeng Nabi Adam jadi kieu bae ji bener tan teh sih ji bener tan teh cak Gusti Allah ulah keurang merenung gitu urang sapoe dua poe jol deui kumaha geus kaharti can lamun hayang kaharti nasihat kula pake ulah di dahar sote maksudna eta teh jangan langgengkeun lamun di dahar langgeng mun teu di dahar masa sih saya kan ulama sejuta umat iya yang tugas saya cuma menasehati saja terserah urusan untung jeung rugi nama aya di ente Adam kula tugas sakadar nasihat atau nurut alhamdulillah ente masalah dirinya nu boga kauntungan eta pan empuk jasa kos kiai partai kos kari itu ngomongna masyaallah mun geus caritakeun kebangsaan urang asana tiis jasa hipu jasa masyaallah asana urang bisa paeh dititis asana indah jasa bisa paeh di kaindahan katilu kali iblis kana sehat ka Kangjeng Nabi Adam eledet akhirna didahar ku Kangjeng Nabi Adam masyaallah ya Adam hai Adam ibit turun ngade geus karumpak larangan sigades cak aing ge ustun wa zaujun wala taqrab hadhihi syajarah kudaon maneh teh ngadahar buah larangan aing turun siap Kangjeng Nabi Adam dengan berat hati
turun di sorga begitu dek turun Adam ulah aya nu dibawa saleh pun baju tinggalkan samping tinggalkan satarajang sia haram urusan akhirat urusan sorga dibawa ke dunia ulah aya dibawa satarajang sia insyaallah Kangjeng Nabi Adam ciri jeung Siti Hawa turunlah dengan berat hati ninggalkan surga di India. Masya Allah langsung sujud Kangjeng Nabi Adam 40 poe 40 beting sujud datang ka ngalir cai mata bentuk ngalirna cai mata dibuktikan jadi kali sing kolocor cai mata Kangjeng Nabi Adam tengah bentuk urut cai mata teh jadi kali kiri kanan Masya Allah kakarak irpa rasa kaya ada udang sanggeus teh udang langsung dihampura ku Gusti Allah teangan pemajikan anjeun teangan Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di Hindi Siti Hawa diturunkeun di Jeddah lempang menuju Arafah kapanggihlah di Jabal Rahmah Arafah istriku Kanda Adam waduh pelukan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa aku rindu padamu aku pun sama aduh mangkaning sataraja tuh nunya makhluk kan dua-duanya di alam dunia teh kulantaran di sorga mah tertutup Kangjeng Nabi Adam tertutup Siti Hawa tertutup can nyahona naon barang diturunkeun ke alam dunia Kangjeng Nabi Adam kapangi di Jabal Rahmah terus turun ke handap darah riuk cak Kangjeng Nabi Adam aya eta naon dina dada keur ieu mah teu kaciri ieu teh anu abdi ngan ayeuna mah jang kakak aki-aki mah susuriana hari eta naon handapeun bujang ieu teh nu abdi ayeuna ge anu kakak gelepek pae aki-aki mah pae Masya Allah tapi Kangjeng Nabi Adam surti Siti Hawa ningali ka Kangjeng Nabi Adam aya eta naon nu gugulantungan kitu kede Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa akhirna terjadilah trisno kuari maya di alam dunia kamari maya di sorga kulantaran timbul cinta birahi naik maka Kangjeng Nabi Adam teh meluk Siti Hawa sanggeus tadi peluk dijima geus terjadi penjimaan teh di dunia di sorga mencan nementak dijima laku Kangjeng Nabi Adam geus Kangjeng Nabi Adam marawanan Siti Hawa di dunia di sorga teu pernah sebab tertutup encan nyaho kan nu nuduhkeun can aya nu nuduhkeun can aya nya oge encan atungan nu kadeuleuna bae pipi ditoel irung ditoel atuh ieu ge ditoel naon garang-garana gadongan samet sakitu bae paling ge cecekelan leungeun doang di sorga teh kan sakadar sakitu leungeun manehan eta amat cek Kangjeng Nabi Adam kakak cekeun aya kakerenjedan seutik tapi kan sakitu barang turun ke dunia kan teu meunang mawana naon terjadilah penjimaan dijima Kangjeng Siti Hawa ku Kangjeng Nabi Adam terjadilah jima aya nu nyangkrung atuh cai mani Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa falamma tawassaha hamalat hamlan khafifa begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji mae jamaah ngaji makanya Siti Hawa
atau hamalat hamil Siti Hawa teh hamlan khafifan kalawan hamil anu enteng lantaran kakarak ge hamil lawan nutfatu caimani nyangkrung di jero beuteung dina rahmi. Gusti Allah ngabahasakeun falamma taghasyaha cek ahli tafsir mah ieu taghasyaha teh kinayah teh hiji lapat nu dimaksud lazimna. Oh eta geus ilmuna ilmu bayan. Labzun urida labzun hiji lapat anu dikarepkeun lazimu makna. Tak kudu ngaji juar makna mah guys. Aki-aki mah puyeng ngaji juar makna. Budak teh jangan budak santri ngaji. Masya Allah. Kok kan Gusti Allah mengabahasakeun tagosya ai tagosya mah mapan kapiuhan ai kapiuhan teh artina teh leng-lengan. Di manaan jima leng-lengan teh teu nyaho kaler kidul. Teu nyaho di luhur di handap. Mantak jima teh ya lamun geus keluar cai mah teu nyaho kaler kidul. Teu nyaho kaler kidul atuh. Teu nyaho lamun keluar cai mani tah jima teh ya. Kemudian perang misalnya, woi perang, kajen katembak. Moal nyana ngeusan moal. Kajen teh mah katembak dedet modar beres. Nu mantak tagosyaha. Kalimpudan. Wow, berbagai-bagai ngamaknaan ulama. Ngamaknaan tagosyaha teu meunang ku pikiran urang. Kudu Kangjeng nu nerangkeunana. Ulah seenake dewe gitu. Teu bisa. Geus atuh kudu ditingali terjemahan Kangjeng Nabi ketika nyaritakeun tagosyaha, nyaritakeun adeung saha asbab wurud ngaranna. Lamun Quran asbab nuzul ngaranna. Geus kahartikeun Al-Qur'an Kangjeng Nabi waktu bar hareupan jeung bahar adu hareupan jeung sa ngamaknan tagosyaha teh jima. Riwayat mana atuh lengkap dan urang mah geus mun dicaritakeun kitu angel ieu mah caritana kasimpulan jageus aya Imam Jalal atuh sarua bae Imam Fahrozi ge atuh sarua bae dina Ruhul Maani ge atuh sarua berarti sepakat tagosya di makna jama berarti makna jima ngan aya rahasia kok Gusti Allah make kinayah etalah rahasia anu hese dibongkarna selain ahlina henteu langsung kieu bae. Falamma jama'aha hamalat saneunaheun barang Kangjeng Nabi Adam paparahuan totoker makareun Siti Hawa kan ngeunaheun ieu mah teu tagosya satu kesopanan dua aya rahasia di manaan jamaah cakangnya. Begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji makanya Siti Hawa atuh Siti Hawa teh hamalat hamil hamlan khafifa kalawan hamil anu enteng sebab kakarake cai mani saminggu 2 minggu masih kene bisa hilir mudi ka kaler ka kidul kawetan ka kulon famarrat bihi maka Siti Hawa teh mamawa hamilanana ngaler ngidul ngetan ngulon merot beberangkatan masih keneh bisa lantaran hen hampang keneh mulailah eta cai mani jadi getih kimpal 40 poe setelah 40 poe jadilah daging kimpal sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun 40 poe cai mani 40 poe eta teh getih kimpal 40 poe jadi daging kimpal geus 3 kali 40 poe 120 poe moal nanya ka Haji Pendi aing bae geus nu ngajumlahkeunana aja nama bodoh tuh nyana mau ditanya 3 kali 40 sabaraha bisa-bisa kan 90 terus dijikeun we 120 poe Masya Allah berarti sabaraha bulan tah tuh sia mah salah deh sabaraha bulan teh ya di tangtangan gitu bisa salahnya terjadilah ngaberata setelah oe-oean Siti Hawa teh ditanya ku Kangjeng Nabi Adam kunaon emang Hawa
bisa puyeng duka mulai nitah neangan anu hasem-hasem. Kanjeng Nabi Adam ge kaget kok ieu bisa jadi kieu hawa teh pamajikan teh geus ditikah ka dada bakal di ditu di sorga. Kok bisa jadi kieu rampus. Badal ngadahar anu hasem-hasem teh rampus. Terus aku maha kahayang hayang kang gedean jadi gede. Masya Allah. Ya Allah. Barang gede dicekel ku Kangjeng Nabi Adam. Ini naonnya pencen nyaho. Apa bisa ngagedean kieu nya? Can nyaho naon? Can nyaho. Muhun cek Siti Hawa teh. Duka ieu abdi jadi gede kieu. Naonnya? Pugu karasan aku mah kekerenyedan teu. Encan jagana kekerenyedan henteu. Ngan ngagedean unggal poe ngagedean. Ke ditanya ku ari mah aya. Aya naon? Aya kekerenyedan uyak-uyakan. Hah? Aya uyak-uyakan? Ke. Pan bisa aya uyak-uyakan. Jol be iblis. Assalamualaikum. Siapa paseh jasa ta iblis? Goblok jasa. Waalaikumsalam. Saha ente? Ana makhluk surga. Kayak saha kalakan iblis teh? Sumo. Aya naon iblis? Kieu Hawa. Maneh kan can pangalaman. Ai kula makan waktu di surga geus pangalaman. Aju. Ieu di jero beuteung coba pikir kumaneh uyak-uyak kaluarna jalan mana sih? Ayo, apakah jalan dubur bahaya? Apakah jalan hareup teu mungkin? Sebab parang ti bapa maneh eta. Salah gitu mungkin. Apa kudu dibedel? Nah, ieu kudu dipikir. Sia teu pugu ku nah mangkana. Ulah sambarangan. Ieu. Coba bayangkeun naon nu di jero urang can nyaho. Kemudian jalan ke mana engke mun kaluarna? Apakah dubur? Apakah kudu dibelek? Apakah kasungut? Ieu teh nu nyaho. Aja geus kieu kumaha tuh? Ih sabodo tah mah. Kula mangsa kareun ngabejaan bahwa eta teh kos kitu pibeleueun jangeuna teh. Pihawatir geus kula mah naik deui bae. Assalamualaikum. Aing ngadenge salam nama ongkos Arab Jakarta. Tapi aing jadi ngabingungkeun cek Siti Hawa teh jadi bingung. Kedatangan iblis mah pasti bingung. Bebeja ka Kangjeng Nabi Adam. Ka, dia tadi aya iblis kos kitu tah ngomongna tah. Ieu oge nya. Mangkane geus gede. Kudu kumaha tuh? Ieu jadi bingung. Kangjeng Nabi Adam bingung, Siti Hawa bingung. Heuh, kaluarna kumaha kaluarna makin gede bae. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma asqalat barang ngarasa berat Siti Hawa teh bibatiha dina beuteung Nabi kibaril walad kugus gede anakna di jero uyak-uyakan. Kabeneran kadatangan ku tangkorak iblis ngajelaskeun eta anu aya di jero beuteung teh wallahu alam naon cak iblis. Haju ngagedean unggal poe kaluarna apa jalan dubur apa jalan kubul apakah hendak dibedel dina beuteung apakah kana irung apa kana sungut aing mah teh nyaho jak iblis teh atuh tungtung lama wasfaqo ayakuna bahimatan ngarasa dedehnya prihatin Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ayakuna bahimatan rempan ieu nu uyak-uyakan teh raja kaya besi engke keluar bentukna onta
besi keluar bentukna sapi, besi keluar bentukna munding, besi keluar bentukna domba, besi keluar ngebentuk ke bentuk hewan rempaneun Kangjeng Nabi Adam. Masya Allah, Siti Hawa sarua kayak dicekel deh ku Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa gitu kene kayak ditumpakan deh, kayak dicekel pan karunya pan ditumpakan blon tanya abah urang baheula bapak urang Adam atuh geus kitu bae kayak dicekel punya anak karunya amat bingungnya lagi wa asfaqa ayyakuna bahimat kudu kumaha tuh ya ka kumaha lamun kaluar orai nya kumahanya kumaha mun monyet kumaha tah eta kakuari awewe teh lamun ngandung teh rempaneun nu mantap ulah sok saomong-omongna ora sok sacuam-cuamna kuduna ge nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah ieu urang mah lain ting bating ulah salah-alana endahan kitu kuari mah we asal neuleuh bae kotok rada lain deui ting bating ulah salah-alana aslina mah beureun urang kresek eta mah iya ge aja salah-alana iku Jawa iku Jawana ge Jawa koek ge aja seolah-oloni ulah salah-alana urang di Jawa eta datang aja seolah-oloni tah ieu kabeh datang ka kuari eta sok turut buat lantaran boga keyakinan sok turut buat engkena lantaran eta teh tatadina setan iblis dongeng tepugu timbullah kekhawatiran terus bae 7 bulan 8 bulan pinuh ku kekhawatiran makin gede tina kekhawatiran eta teh Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh musyawarah duaan pakarak duaan sadunia jelema urang teh pan boga pangeran ja ieu ge urang diturunkeun ti sorga ku pangeran haju ieu beuteung gede ge ka panang pangeran cek Kangjeng Nabi Adam nang aing kakamangan numpakan doang nang Gusti Allah bener nang Gusti Allah aja kumaha tuh urang ngadoa ieu ka Gusti mangga antak ngadoa falamma asqalat barang geus berat ngarasa berat beuteung Kangjeng beuteung Siti Hawa teh lantaran biki baril walad gede anak timbul tina karempan lantaran iblis tadi ngarewas akhirna da'awallah rabbahuma Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa menengadahkan tangan ngadoa ka Allah sebagai pangeran da'awallah rabbahu dina doana kumaha ieu doana la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin Gusti pinuh ku kakhawatiran abdi teh Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti eueuh deui anu dipun tayagan ku abdi iwal ti Gusti la in ataitana yakin lamun Gusti bere ka abdi sadaya waladan sholihan anak anu soleh maksudna sawian anu normal anu sempurna sakumaha layakna manusia kos abdi be jeung Hawa nu diciptakeun ku Gusti jadi manusia ieu kekhawatiran beuteung nu aya di beuteung pamajikan abdi Gusti karempan sok rempan bahimah nu kaluar teh onta teh besi munding teh besi sapi teh besi kuda domba jeung sajabana leungitkeun Gusti bere abdi Gusti waladan sholihan lamun Gusti mere ka abdi anak anu normal anak anu sampurna ladakunanna minasyakirin niscaya abdi bakal terima kasih moal eureun-eureun ka Gusti terus berek syukuran eta doa pohara jasa pohara doa eueuh di USG eueuh
Eta mah SG mah pagawean Yahudi tah mah kos kitu mah tuh. Timbullah segala kurang air ketuban lah naon lah. Ciptaan Allah moal datang ka kurang air ketuban moal. Make jeung dikurang-kurangan segala rupa jadi we khawatir. Keur manyana reuneuh kemudian disingsieunnan ku dokter tah dokter nu sok nyingsieunnan awewe nu reuneuh eta min jumlatin nu ngabisiki tadi teh satan nu ngabisiki tadi. Iblis. Di mana bae lamun dokter nyingsieunnan, bidan nyingsieunnan nu reuneuh eta turunan iblis. Iblis tadi dia anu nyingsieunnan mah. Ku ari dokter, wah ibu, kalau hari Jumat enggak ngelahirin ini udah kering air ketubannya. Ibu, bisa-bisa bahaya. Mau selamat anak apa mau selamat ibunya. Ini bahaya dah. Keur manyana rempak, disingsieunnan. Atuh tambah cerik, stres kan. Coba cara dukun baheula, mah dukun baheula maneng. Ti baheula ge aya awewe mah sok ngalahirkeun. Jati baheula ge neng saralamet nu ngalahirkeun asal nengna tenang, dibantuan ku emak ulah sieun. Haju salaki ge japan ngabantuan, malah maju leuwih ta mah dukun. Pan salakina gade panggiupankeun embun-embunana. Ta deui mah dukun. Caknya naon nah tiupan. Kota salakina daek we ongkoh deui. Tapi nu dimaksud mah lain eta abeh tenang. Madukun teh abeh tenang, su menyebutna ge su nya mah. Su coba heula ge awewe mah sok ngalahir. Emak usut teh kapan dilahirkeun ku emak salamet. Eueun teh salamet, eueun nu kumaha salamet. Tenang di dia aya emak ngabantuan sok gerak. Ulah waka dieujeun-eujeun ke ai can waktuna mah ke emak ngabejaan. Beung ngeunaheun jasa Pak. Ngeunaheun jasa. Geus waktuna geus datang tah dibari ngomong bari babacaan ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Ieu mah huluna geus kaluar. Jangan sembarangan. Ini bahaya. Harus dikelepotin lagi ke dalam. Eta kelepotin bahasa mana eta? Belum waktunya ini, belum waktunya. Bere obat deui supaya ulah mawaan keluar. Iblis tama. Ambalayak dokter iblis kuari, dokter kandungan iblis. Jeta nyingsieunan teh iblis bejakeun ka dokter-dokter kandungan anu nyingsieunan ka jelema hamil. Iblis. Bidan iblis. Wah, cenah ki uci nyawana baca ku sia ka Qur'ana goblok meureunana. Tungtungna mah lain ngalahirkeun gelut bae. Urang gelut jeung bidan ngan ngaranna nu hamil. Cak nu hamil teh ulah gelut dihareupeun ieu. Aing urusan. Ya Allah, gak doa. Masya Allah karim. Pohara jasa tah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ayo kumaha selanjutna? Ya ngalahir. Barang ngalahir falamma atahuma sholihan barang Siti Adam kaya Siti Hawa dibere anak kang ku Gusti Allah teh ane ngalahir. Wallahu alam bisawab.